Apa? Apa mana motor listrik? Hah? Motor listrik apa? Motor listrik? Heeh. Ya apa nu anyar? Heeh. Itu naon? Aing nanyakeun. Ari motor listrik ditelangna ku PLN atau ku polisi? Berat anjing pertanyaan teh yeuh. Bingung atuh ieu mah. Bingung tauhid ieu mah yeuh. Bersapat ieu mah. Cenah bukuna yeuh. Dina kitab naon ge cenah kapangi? Mana apa? Gunung Merapi? Ya ho, ai Gunung Merapi aktif. Ya aktif, bohong anjing, aktif naon. Nah, kamari kuang ditelepon teu nyambung. Oh, beuki lieur aing euy. Alah. Apa mana kipas angin? Nyaho anjing demun pernah meuli. Tah aing lamun nyaho sia kipas angin aing nanyakeun naon? Angin puyuh atau angin lengkopan? Atau angin duduk? Deket-deket kena gelut anjing ieu mah yeuh. Kurang ajar sih teh. Apa mana belut listrik? Apa? Lamun sia apa? Di mana baterainya? Irang ngecasna anjing? Cok. Eta ngecasanana naon eta casanana? Tepsi atau kumaha? Belut listrik teh. Ngadon ngahulang, ngadon tilang anjing teh. Lieur mun teh. Mana apa Gunung Wayang? Gunung Wayang, heeh. Nah itu sadalangna. Anjing. Nyawa, nah atuh sia kurang ajar sia. Jagoan sia, naon aing rek dengan buku deui we sia. Itu kata jadi aing gelut. Goblok aja dengan buku mah sia dagoan anjing. Sami ngeudeuk arek dengan pertanyaan anu berat. Dor sia dagoan ku aing, awas ya aing makarakayangan ye. Gara-gara sia ku bumi teri tapi ku jaga teri tarima.